ketika berbicara Isra wal Mi'raj, maka perlu dipahami sebelum beliau melaksanakan Isra wal Mi'raj, terlebih dahulu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibelah-belah dadana ku malaikat, ku dua malaikat. Geus kitu tuluy dikumbah ku cai jam-jam hatena, dibersihan tina sagala sifat-sifat anu kotor. Lamun dikaitkeun jeung zaman ayeuna mah sifat-sifat sirik, pidik, iri, dengki, jahil, kaniaya, kedul, matangul, bunungul, baong, badagong, sombong, kana bener, hese, meleke, hareungan, bayeungan, sareng jeung peureut. Kabeh eta dibersihan. Lamun ku sifat zaman ayeuna, naon sababna? Sebab pada saat itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ari Allah teh maha bersih, maka urang lamun hatena kotor keneh moal matak nempi karena frekuensi maha suci na Allah. Ibu candakeun kanggo urang saupamina urang rek menghadap ka Allah, urang rek ngalaksanakeun salat, rek zakat, rek puasa, rek munggah haji, jeung ngalaksanakeun ibadah-ibadah anu lainna, rek mahdhah atanapi ghair mahdhah, maka terlebih dahulu nu kudu urang dilaksanakeun adalah usahakan, upayakan bersihan heula manah urang sadayana. Nu mana nu kudu dibersihan teh? Sifat-sifat nu tadi sirik, pidik, iri, dengki, jahil, kaniaya. Batur meuli motor lama, tapi urang anu panasna. Batur meuli motor panas, batur meuli mobil sintari ngarah kadengil. Batur meuli motor, batur meuli mobil, batur nyieun imah, batur kabeuli sawah, batur kaduruk bujurna. Panas WKB. Tak eta teh disebut iri. Bahkan jalma anu iri mah dina hatena berusaha kumaha carana nikmat nu aya di batur pindah kana didina dengan segala cara. Sok sanajan carana ieu ku cara jalan anu haram, naudzubillah min. Dibere awak mes-mes geringan, mes-mes nyeri cangkeng, nyeri cangkeng, nyeri sirah, nyeri ukur, aya nu kitu. Begitu rek ningali di jalan aya nu gelo, jag-jag belejag, cacak-cacak nu gelo tara make baju, daharna oge tina tong sampah. Begitu di jalan panggih jeung nu gelo dicarekan, heh nu gelo. Nah geuningan sia nyatu tina tong sampah, mandi tarak. Bahkan HS yang di mana karep siapa tara gering. Nah hari aing ya dahar heuna mandi bersih, kasur empuk. Nah hari aing mes-mes gering, sugan aing kudu jadi nu gelo. Da eta nepikeun ka iri kan gelo. Naudzubillah min. Hareupeun imah sasapu bari dieu sasapu hareupeun imah. Red katingali imah batur cetna alus, red katingali kebun batur beuki ngalegaan, red katingali motor batur anyar ngaliwat, red katingali warung anu batur maju bari ngahulang si ibu teh nya. Nah ari aing hirup teh kieu jeung kieu we ningali batur mah mararajung aing mah kalakah beuki terpuruk cenah jeung ajengan hidup teh berputar. Nah geuning ari aing teu muih-muih sakieu-kieuna we aya nu kitu. Berarti hate ibu keur teuring. Naudzubillah min. Ibu, bu, hirup di alam dunia teh teu kurang teu leuwih urang teh kudu nyieun kahadean. Simkuring teu wani nyanyahoanan, tapi nyarande kana ayat Al-Qur'an dina surah Al-Dariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa tempat-tempat kami jeung Allah nyiptakeun jin manusia kecuali pikeun ibadah. Ari ibadah kahadean Pak, kahadean. Pertanyaan anak, ieu kahadean anu mana?
kahadean anu dimaksud di dieu lain kahadean anu berdasarkan akal pemikiran sorangan, lain kahadean anu berdasarkan panompok sorangan, lain kahadean anu berdasarkan pandengek sorangan, lain kahadean anu berdasarkan pangrasa sorangan, tapi nu dimaksud kahadean di dieu adalah kahadean anu numutkeun aturan agama Islam. Sebab ari kahadean menang sorangan mah relatif, kadang cek kurang bener, cek batur salah. Contohnya kumaha? Contoh seperti ibu-ibu biasanya dengku cangkel diupaya gitu. Contoh seperti ibu-ibu begitu pada angkat ke pangaosan ka dieu, ibu teh mandi heula bersih, geus beres mandi tuluy dianduk, geus beres dianduk tuluy mawa baju tina lomari dipake, ngacak hareupeun lomari dina euteung bari kieu. Begitu ditinggali ku ibu ternyata asa kurang cocok, buka di baju teh simpen dina kasur, nyokot di baju anu anyar dina lemari, dipake deui, geus dipake tuluy dipelong deui. Teu cocok keneh wae dibuka deui, geus dibuka lung deui kana kasur, eta baju ngagunuk dina kasur. Begitu muka di lemari aya hiji anu kapake rapu ibu teh dipake, begitu dipake tuluy make kerudung nupang alusna merek Joya. Akhirnya nyopot minyak sengit, kelekna dibukakeun ke belah katuhu, tuluy disemprotkeun di katukang, semprotkeun ka hareup. Beres dandan ibu angkat keluar, di luar aya jaman nu keur narongkrong, ceuk nu narongkrong deuleu itu geura aya ibu-ibu mamanteskar hareup make rarawisan, tukang make rarawisan persis doger mo. Masya Allah, geuningan salah bener ceuk ibu, alus ceuk ibu, tapi can alus ceuk batur, jadi alus ceuk panempo urang masalah ku manusia hasilna relatif. Hiji. Nomor kedua aya deui contoh alus cek pemikiran urang, goreng cek pemikiran batur, anu akhirna kalakah jadi salah paham. Aya orang Sunda jeung orang Jakarta naik mobil saelek, ngan elekna teh ngetem cicing we lila nungguan penumpang. Ari orang Jakarta teu ngarti kana bahasa Sunda saeutik-eutik acan. Begitu lila cicing di jero, akhirna jong anu dihareup, penumpang anu dieu dihareupeunana hitut eta geura. Jabah hitutna teh tarik dut perpet jigana jeung bukurna eta. Singkat cerita, ieu orang Sunda teh langsung spontan, maksudna manyarekan haram jadah teh bari ieu da eta diturutan ku orang Jakarta nu pikireunana, iya saya juga ini haram jadah. Akhirnya jadi salah pak, nu ieu mah ka mana maksudna, nu ieu mah ka mana maksudna. Jadi itu berdasarkan pemikiran orang bakal selalu menghasilkan relatif. Hiji deui urang contohan, pangdenge urang jeung pangdenge batur eta ge bakal menghasilkan anu relatif. Aya aki-aki anu asup ka masjid waktu harita teh anggap we bulan Ramadan, maksudna marena hudangkeun sahur ka masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nguningakeun waos, ayeuna waos kantun 3 Power. Nu dimaksud mah nguningakeun waktos, ayeuna parantos tabuh ti sahur. Salahkah jadi salah. Pandenge si aki-aki eta mah asa bener, harus teh. Tapi cek pandenge batur lain deui. Jadi akan menghasilkan relatif. Mata ku dimaksud kahadean itu adalah kahadean anu berdasarkan aturan agama Islam. Pertanyaanna, nu mana wae aturan anu kudu hade teh? Mikir kudu hade, ningali kudu hade, ngadenge kudu hade, ngomong kudu
barang dahar kudu hade, nginum kudu hade, hate kudu hade, cubak cabak kudu hade, kawin kudu hade, ngaleng kaeta kudu hade. Cik balikan deui bisa teu urang dieu. Soalnya sadaya kompak cukup nyebutkeun kudu hade sakitu. Mikir ningali ngadenge ngomong eta barang dahar nginum hate cubuk cabak kawin ngalengka. Tepuk tangan kamu ibu-ibu sadaya bisa hanya kebiasaan kumaha atau tinggal nyebutkeun kudu hade pira ogenya. Cik ieu ngarah masuk kada sanu bari urang sadayana. Ibu-ibu nyebutkeun pertama, laki-laki lalaki kabeh nyebutkeun kudu hade. Siap? Siap henteu Bu? Siap henteu? Kudu aya cadakeun ieu naos teh teu cukup ayeuna ngaji ku seserian hunkul jeung ku sare, tapi kudu aya cadakeunana. Sok, ibu-ibu ayeuna 1 2 3. Cici kudu hadena ku bapak-bapak. Lamun bapak-bapak usahaan, suratkan ke ibu-ibu. Siap? Bagus. 1 2 3. Ngadenge jeli balikan deui ya untuk kaji. 1 2 3. Kalau balikan di tina ngomong ya 1 2 3. Leun cubuk cabak so balikan deui kusim kuring dicontohan ibu jeung bapak ngiluan kabeh lamun aya nu teu ngiluan kusim kuring didoakeun sing gede hitungna. 1 2 3. Mikir ningali ngadenge ngomong eta barang dahar nginum hate cubak cabang kawin ngalengka. Ayeuna urang balikeun tadi bapak-bapak jika anu nyepelekeun nganggap enteng ka ibu-ibu leres teh Bu. Ayeuna cik urang cobaan bapak-bapak anu ngomong ibu-ibu cukup kudu hade. Siap? Sok ieu ngarah nancep di dieu. Sok mangga Pak 1 2 3. Kawin lah ini geus kawin tuluy ngaleng. Hadirin ibu bapak sekalian, ngahaja kusim kuring di kieu-kieu teh diperjelas nang sabab lamun aya jalma anu ngaku umat Islam, aya jalma anu nyepeng agama Islam, kari-kari mikirna teu pade hade, mikirna salah wae segala rupa teh goreng we nu aya dina pikiran si eta mah. Aya jalma anu meuli motor lah aing apal menangan,
Aya batur meuli mobil aing ge apal menangan. Batur ngabangun imah aing ge apal menangan. Dina pikiran teh terus we goreng sangka ka batur, bahkan lain ngagugur ka batur, goreng sangka ka Allah Subhanahu wa taala. Aya nu paling cilaka goreng sangka ka Allah. Pola pikir kudu dirobah, mindset kudu dirobah. Mikir lamun geus teu hade, ningali lamun geus teu hade, sok ayeuna ningali. Lamun zaman ayeuna nya masyaallah baheula mah keur diajar ngaji keneh nu dibuka teh Al-Qur'an, baheula mah keur diajar ngaji keneh nu dibuka teh rakatan salat jeung sajabana. Tapi zaman ayeuna geus beuki canggih sagala rupa serba HP. Ayeuna mah ningalina oge TikTok nu dibuka teh. Kan aya lagu nanti tok TikTok ding eta eta. Ibu kadenya komo zaman ayeuna Masya Allah seueur pergaulan bebas lewat media sosial. Mimitina mah jiga nu heueuh lewat chattingan heula. Chatting we geus kitu sok sanajan ayeuna geus boga salaki geus boga pamajikan masih keneh daek kuray heureun dina media sosial. Aya nu kitu di dieu ulah leuheung ari parawan jeung gadis mah leuheung ari janda jeung duda mah meureun keur neangan jodoh. Tapi kadang sok katipu lamun meunang jodoh tina media sosial. Pacaran zaman sekarang diawali dari chattingan, saling lempar gombalan, belum kenal sayang-sayangan. Foto bisa menipu, mau upload diedit dulu. Foto bisa menipu, mending ajak ketemuan dulu. Urang sholawat, sholli wa sallim Pacaran zaman sekarang diawali dari chattingan, saling lempar gombalan, belum kenal sayang-sayangan. Foto bisa menipu, mending ajak ketemuan dulu. Di Instagram bagai sahrukan, kenyataan kayak gelandangan. Sholli wa pacaran zaman sekarang diawali dari chattingan, saling lempar gombalan, belum kenal sayang-sayangan. Foto bisa menipu, mending ajak ketemuan dulu. Di Facebook bagai Syahrini, kenyataan ini. Sholli wa sallim iman ala badar, salli wa sallim iman ala badar, wal ali wal ashabi man wahada, wal ali wal ashabi man wahada. Hadirin ibu bapak sadayana, namun pikiran orang geus teu pati alus, panempo orang geus teu pati alus, pandengin orang geus teu pati alus, loba ngadengikeun anu goreng, ngomong orang geus teu pati alus, loba ngomong anu goreng. Barang dahar urang geus teu pati alus, loba barang haram anu di dahar. Minum urang loba minuman anu haram anu di dahar. Hate geus teu pati alus, teu hate teu bisa nampak papatah ti ulama, ti kiai, ti ajengan. Ayeuna kumpul kobo canggih aya akad pertikahan geus wani hirup ngahiji, berarti eta teu pati alus. Lamun lekah urang geus teu pati alus, maka sing ingat
bahwa naon anu dilakukan di dunia bakal dihisab ke di yaumil qiyamah. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu parantos masihan pepeling ka urang sadayana bahwa urang salaku umat Islam kudu selalu introspeksi diri atanapi ngitung-ngitung kana diri, evaluasi mun bahasa agama ihtisabun nafsi. Hal ieu diterangkeun dina kitab Sunan At-Tirmidzi karya Imam At-Tirmidzi, anjeunna merupakeun ulama besar muridna Imam Bukhari. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil 'ardil akbar wa innama yakhiful hisabu yaumal qiyamati ala man hasaba nafsahu fid dunya. Anu bihartoseunana anjeun kudu ngitung-ngitung diri, anjeun kudu selalu mengevaluasi diri, anjeun kudu selalu ihtisabun nafsi. Non sababna sabab ketika engke urang ngasongkeun amal di yaumil qiyamah, jalma-jalma anu kaitung enteng hisabanana nyaeta jalma-jalma anu selalu introspeksi diri, anu selalu ihtisabun nafsi, anu selalu ngitung dirina di saat kerhirup di alam dunia. Ibu mikir bakal dihisab, panon bakal dihisab, celik pangdengin bakal dihisab, ngomong bakal dihisab, mau di dahar bakal dihisab, mau diinum bakal dihisab, hate oge sarua bahkan leungeun suku kabeh bakal dihisab ku Allah Subhanahu wa taala. Nah cukup nepikeun kadinya henteu non rupa anu aya di luar, aset urang eta oge sarua bakal dihisab. Ibu gaduh kebon teu, bapak gaduh kebon teu, gaduh sok dipelakan tara, jukutna sok dialaan teu, sok dibersihan tara, dipelakan teu, simkuring emut, kasauran al-maghfurlah Kiai Al-Haj Khair Afandi bin Raden Mas Abdullah bin Hasan Ar-Rubai, pendiri pondok pesantren Miftahul Huda Mangunjaya Tasikmalaya, anjeunna ulama besar kantos ngadamel hiji siiran saeutik siiran mah tapi ieu jero maknana insyaallah manfaat. Kumaha siiranana? Masing loba pepelakan, masing loba tatan ceban, ngarah loba ala-alaeun, lamun loba aya bikeuneun. Apal deu? Kau atuh sakali deui bareng. Masing loba tatan ceban, masing pepelakan heula, masing loba pepelakan, masing loba tatan ceban, ngarah loba ala-alaeun, lamun loba aya bikeuneun. Sareng sadayana masing loba, masing loba, ngarah loba, lamun loba aya bikeun. Hadirin ibu bapak sadayana, boga taneuh upluk aplak, boga taneuh lega kabina-bina, sementara di pola henteu, cukutna dikabutan henteu, dipelakan henteu, inget suatu saat pasti bakal dihisab ku Allah Subhanahu wa taala. Lumana anu manfaat, aya anu leuwih manfaat di atas manfaat. Wakafkeun keur agama, wakafkeun keur masjid, wakafkeun keur madrasah, wakafkeun keur pesantren, wakafkeun keur ngurus agama, Hizbul Islam wal Muslimin. Ketika ibu wakaf tanah, sok sanajan sajengkal, tapi ku Allah bakal dijadikan istana di surga. Amin. Ya Allah ya Rabbah, sok wakaf jeung istana di surga.
urang teh hidup teh di alam dunia teh duga ting sabaraha tahun deui duga ting sabaraha bulan deui duga ting sabaraha minggu deui leres gitu. Ibu si emot ketika urang maut suatu saat nanti gedong sikrong ke bakal ditinggalkeun bakal digantian kuburan dua kali kuburan karena bayangkeun ku ibu imah anu gedong bakal ditinggalkeun digantian kuburan dua kali kuburan karena baju anu mewah baju anu alus anu menang beli tina online tina Shopee jeung Lazada bakal ditinggalkeun digantian ku bowe kasur anu empuk spring bed nu harga jutaan bakal ditinggalkeun digantian ku amparan tina taneuh bantal digantian ku bulu dan tina taneuh dijejekeun sapanjang awak bahkan minyak seunit anu hargana puluhan ribu ratusan ribu geus maot mah bakal digantian ku gojrotan minyak sinyong-nyong begitu digojrotkeun teh lain seungit mata kararabur jelema teh. Ibu begitu maut maka teu aya deui nu bisa dilakukeun kecuali amal urang anu ngilu di saat maut. Mata kugituna. Uih deui kanu tadi nya ya bisi jauh teuing ieu mengkolna. Uih deui kanu tadi sabada Kangjeng Nabi dibersihan manahna. Tuluy Kangjeng Nabi diusian ilmu jeung iman. Artina candakeun kanggo urang kudu nyontok terhirup di alam dunia maka urang ulah eureun ngaji ulah eureun nuntut ilmu ulah eureun neangan ilmu terus dimimiti dilahirkeun neuikeun ka maut teh urang kudu jadi ahli ilmu. Apakah urang hungkul anu wajib ngaji teh budak urang oge wajib malahan kewajiban ngaji ka budak-budak urang eta teh keur urang salaku indung bapana Ibu, lamun urang ayeuna teu mere ajaran didikan kanu jadi anak maka urang bakal doraka naudzubillah min. Kumaha carana? Titipkeun ka ajengan, titipkeun ka pasantren, titipkeun ka kiai, bebas kewajiban ibu. Suatu saat moal ditanya pertanggungjawaban ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kusim kuring dicontohan. Sim kuring nyungkeun budak hiji. Jang kade bager. Hei. Kada bah. Hei, dek, sini dek, naik dek, sebentar. Sini sebentar. Iya, Maya. Iya. Benang budak hiji. Ibu, bapak tinggal di kapayun saya nih. Saha namina? Fares. Sekolahnya kelas sabaraha? TK. TK. Saha nami bapak? Jarwoko. Saha nami ibu? Eli. Cita-cita nah yang janten naon? Pilot. Wah, jadi pilot bukan? Luar biasa. Kela sakit pelawak ini. Cicing di dia. Ibu bapak sadayana, ieu contoh budak hiji. Sim kuring nyungkeun keur contoh hiji deui bapak-bapak aya nu wantun majeng ka payun. Aya bapak-bapak nu wantun majeng ka payun hiji. Mana bapak-bapak hiji? Bapak-bapak aya teh? Sok saurang ka payun majeng. Mana? Oh, alhamdulillah aya. Tepuk tangan heula kanggo bapak saya. Belum. Pak, aduh, bener-bener. Ayeuna bapak mana cali heula di dieu. Bener, sarana tinggal. Sok, ieu mah contoh. Mana cali heula di dieu. Tepuk tangan kanggo bapak ya. Hadirin ibu bapak sadayana, anggap sim kuring teh orang tua santri, orang tua murid. Sim kuring teh gaduh putra ieu hiji namina saha tadi teh? Ka anak sorangan pohon. Parel, Pares. Geus kitu bawa budak urang teh, bawa ka pasantren, bawa ka madrasah. Tepungan bapak ajengan, taya bapak ajengan. Assalamualaikum Pak Ajengan.
sim kuring teh sumping ka dieu sareng tuang putra ka dieu aja bola sieun cicing ieu teh sareng pun anak teh alhamdulillah ayeuna teh nu jeung majeng ari sakola mung ngaosna ieu teh acan daru maos lain teu bisa tapi ku kasibukan isuk-isuk ka sawah tiburan ka kebon sore ngurus domba peuting nonton sinetron jadi teu aya waktu maka ayeuna sim kuring sumping ka bapa ajengan hoyong nitipkeun ieu tuang putra ka bapa ajengan dumeh ieu teh saresna mah kewajiban abdi tapi abdi teu aya waktos maka ku abdi bade dititipkeun hoyong diurukan ku ajengan hoyong diurukan ku kiai malah mandar ieu budak teh jaba pinter oge bener tah geus kitu ayeuna bapa ngadeung heula ka dieu bapa jadi pura-pura jadi orang tua sim kuring akhirnya jadi ajenganana. Nah begitu tadi tos datang tuluy cek sim kuring teh cek ajenganana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak parantos aya kaparcantenan ka sim kuring sok sanos sim kuring itu teuing ari ilmu mah mung ari ngajarkeun alif-alif pingkeng wae mah insyaallah bari sakuat tanaga ku sim kuring bade diburukan ilmu agama ka ieu urang kali mung sim kuring salaku guruna engke bari sanduk-sanduk heula ka bapa naon sabarna bisi suatu saat aya nyerek hiji anu nyepret kana sampeanana bisi suatu saat ieu panangan ngajiwir kana cepilna bisi suatu saat ieu panangan ngagebuk kana bujurna oh mat ulah disalahkeun abdi da abdi ngalakonan eta semata-mata ngadidik malah mandar jadi budak anu soleh bener tur bangeun kosong gitu tara kosong tara ari tos kitu teh singkat cerita dijawab deui ku orang tua santri ayeuna bapak dieu di dieu jadi ajengan deui ayeuna Pak Kiai mohon saupamina kitu mahatur nuhun abdi lega pisan berarti bebas kewajiban abdi tah ieu nyangakeun putrana mangga geura diijab kabulkeun mangga sim kuring ayeuna bade pamit ketika ibu rek pamit omat kudu bari modok sa ngaluarkeun naon ngaluarkeun heuda ajengan disaruang dahar ku sangu leresna aya ajengan anu dahar batuk pajengan abdi teh bade angkat anggap ieu teh amplop abdi teh bade uih ieu hatur lumayan ulah di bawah HP abdi mah Pak tepuk tangan ka bapak ya Pak Bang alhamdulillah kunaon bade dikieu-kieu ngahaja sing paham pertanyaan anak naha ajengan butuh ke masyarakat atau nabi masyarakat anu butuh ke ajengan halo cik jawab di dia hari disimpuri mah lamun kana hayam nyebutna teh hayam ngan lamun kana taina sok nyebut tai kotok disimpuri di janis di dia gitu tuh hari kana taina naon tai hayam berarti halus mun kitu mah konsekuen dimaksud ku sim kuring ari kana hayam nyebutna hayam sementara kana taina tai kotok ari ka ajengan ka kiai ngakuna butuh ka ajengan butuh ka kiai tapi terkadang aya di sebahagian tempat anu butuh ka ajengan butuh ka kiai di saat aya nu paeh hukum aya nu kitu di dia na'udzubillahi min summa na'udzubillah ibu sing nyaah kaajengan ibu nyaah ka kiai sok lamun suatu saat ibu ayeuna putra masantren murang kalih ngaos ibu geletuk mawat coba putra ibu bakal tampil di hari jangan tuh hidung maneh maut meureun si budak teh pernah di pasantren, pernah di madrasah, bisa maca yasin wae mah alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Mayit indungna ngajepat. Kurunyung deui adina
jangan tuh tingali hitung sia maot ayeuna barinya grup tapi adina di sarua cicing di pasantren cicing di madrasah tuluy muka Quran geus kitu maca susuratan nu pararondok cek paribasana tapi balas ku cinta kanu jadi hidup qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nikmat teu kira-kira anu maot dibacakeun ayat-ayat suci Al-Qur'an kudu jadi budak tegas bukan langsung nepi ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah insyaallah. Hadirin ibu bapak sadayana ieu teraskeun teh ieu geus jam sabaraha geus jam 12 lebih 20 hiji biasana ngaji teh simkuringan ukur sajam ayeuna ieu geus leuwih setengah jam berarti hitunganna lembur ieu teh. Ibu keun we urang simpulkeun nya da lami-lami teh ieu waktu duhur parantos dugi intina candakeun kanggo urang sadayana pangaosan dina dinten ayeuna. Yuk urang contoh Kangjeng Nabi di saat rek menghadap ka Allah maka berupaya bersihan heula manah urang sadayana tina sifat-sifat anu goreng. Nu mana wae nu kudu dibersihan teh, nu mana wae nu kudu dihadean teh, sabada hate tuluy lumpat kana anggota tubuh dimulai mikir, panon, ceuli, bibir, leungeun, bahkan lebih ka suku kabeh eta kudu hade. Naon sababna? Sabab eta kabeh bakal dibentak pertanggungjawaban ku Allah Subhanahu wa taala. Sabada Kangjeng Nabi dibersihan manahna diusian ilmu jeung iman. Artina candakeun ke urang ulah eureun ngaji, ulah eureun naon cenah Bu? Ngaji. Pokokna mah rek bulanan mingguan naon bae ngaranna ulah eureun ngaji. Hadirin ibu bapak sadayana eta rubina nu biasa kusim kuring dudugikeun permios sanes teu sono pamitan oge sanes bosenan tapi sono oge kaberguang tos waas oge kapungkas kumangsa simkuring yang geuti hapunten wabil khusus ka ibu-ibu pilih aya cariosan simkuring anu ngabentur kana kalbu ibu oge ngabentar kana manah bapak-bapak mangpeng kana hate para saderek sadayana teu aya maksad bari kumaha seja semata-mata simkuring sakadar ngadugikeun saupamina aya nu leres eta langsung ti Allah saupamina aya nu lepat eta mah kabodohan simkuring salaku manusia biasa dan geningan anggaran manusia mah al insan mahalul khata wa nisyan tempat masalah jeung poho lamun ceuk sepuh tunggulna tempat kaluluputan tanggahna tempat kalepatan samelit ganti saja merubah janji sore rajin tar pada isu eta ngaranna manusia kuhal sakitu wayahna ibu jeung bapak sadayana mugia kersa ngahapunten kana kalepatan simkuring kersa ngahapunten sadayana manawi alhamdulillah. Nya kitu deui sabalikna saupamina aya ti ibu bapak sadayana tangtos simkuring parantos bulan 14 jalan gede sasapuan sakitu anu kapihatur wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.